Rasul. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panjeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia libankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salam mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladen figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyakal sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu unggut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Para asatid asatidah kori koriah mubalik mubaligo hormateun sim kuring guruaneun pikeun sim kuring ais pangampih pupuhu lembur ti kawit Bapak Camat Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, LB, Tur LPMD, Nuran Cage, kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB. Anu hormateun sim kuring. Bapak Dewan anu sami ku sim kuring dipihormat, malah mandar Bapak calon Dewan Tipan, mugi yakun payakun Allah dijadikeun. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak berbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Ai ngaran-ngaran ibu hadir di ieu tempat teh boga tujuan. Nyatana rek pangaosan. Ngaran-ngaran pangaosan kudu boga hasil nyatana alus pangaosna. Lamun pangajian kudu hade pangajena. Dan ngaran hirup mah tong ngarep-ngarep urang diajen batur mun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu mampu ngahormat batur. Matak jelema nu hade nyatana jelema nu bisa silih ajenan. Nah cep ustad nyarita kitu sabab kuring rumasa yen kuring beda jeung batur di mana aya merek ustad seperti kieu. Lamun kuring diudeng digamis ajeng disorban teu mungkin urang nyengcen we di ditu sorangan teh culang cileum aya teh jamaah pangajian Siti Ibu bade ka mana bade pangaosan cing teh saha ustadna ustadna negerhana mangga cenah ti payun mangga cing kunaon sababna beda jeung batur heumeunang ustad beda jeung batur da eueuh beda sebenarnya mah sarua. Kuring ngomong Islam nu di kopiah ngomong Islam nu di udeng ngomong Islam ngan geta atau osok pasea lantaran lalajo baju padahal lamun pangajian karena baju tak ieu pangajian babari bangkrut. Ibu-ibu ngagugu ka kiai hese ngagugu ka salaki mun ceuk kiai Senin kudu bodas jug nganyuk bodas kabeh salasa hejo hejo kabeh rebo beureum beureum kabeh kemis ungu ungu kabeh tempo ceuk salaki riren ngaos teh jangar kana hulu nya. Jeung aya ngaran-ngaran wujud jeung bentuk jirim jeung jenis naon dialus-alus teuing da kena kuruksak. Sok ayeuna bapak keur ngora kasep ngalimpereng koneng cobi ayeuna huntu geus ambir coplok.
Ada keneh urang ngerasa ngora Pak teu bisa matak hirup teu kudu aya kasombongan dina diri sabab Allah anu ngatur manusia teu bisa walakaya tuh ya nu ngaran hirup pakena kuruksak buuk hideung jadi bodas lempang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol orok eueuh hentuan seuri lucu nini beak huntu seuri keeng Pak Bapak baheula keur ngora ngadar sukro drok mata kresep nu ngadenge heuh keur ngora geus kolot hampura ngadar sukro huntu unger hiji-hiji kadang-kadang huntu kateleg sukro keluar matak manusia naon nu disombongkeun tina ieu hirup eueuh nanaonna bisa dibisakeun pinter pinterkeun alus dialuskeun Bapak Dewan ge jadi lantaran aya Allah nu ngajadikeun naon hakikatna kudu disombongkeun hirup matak jebat bejaan ku ibu besi aya jelema nu sombong gerak tobat gerak cager kabur modar araw atuh dah tuh matak bener cek ilmu kolot nu kuring-kuringan di jero kurung tah ieu teh kurung ti luhur sausap rambut ti handap saibas dampal ieu teh kurung cantang tuh ibu apal jeung kuringna sabab cek ilmu kolot nu kuring-kuringan di jero kurung sakapeung mah jadi korong Bandungan ku ibu korong leutik rujit mencinit ngan pigageuleheun dangdan setekar kebek make up dipake belas on ongkoh tapi nongtot tina irung tatangga sudi ngadeuketan naon eta korong dina ibadah deuk tahajud deuk duha deuk maca Quran lakoh deuk maca sholawat mineng muncul bebengok ria tak eta korongna dina ibadah Allah nolak sapajodogan ya jelema miskin mere 2000 kana koropak lebih alus katimbang nu beunghar 2 juta hayang diumumkeun wae Pak ieu demi Allah teh Pak matak nu ngaran ikhlas mah hese mung katempo mung dihargaan mung disanjung saeutik-eutik acan naha ieu naon sanjungeun urang naon hormateun urang naon hargaeun urang nu leuwih apal goreng patutna diri adalah dirina matak tong coba-coba ibu ka kuring nyebut al mukarram asa dihina anjir tah al mukarram Bapak Ustad dana gerhana Allah salat subuh ge sok kaberangan bener lur hanya sebatas hareupeun manusia disebut ustad, hareupeun jelema disebut pejabat. Bawa ka hareupeun Allah, buah pejabat, buah bangsat, Pak teu apal hirupalah. Tah ieu mah jigana rada dianggap we ustad anjir. Nu kuring-kuringan di jero kurung teh sakapeung mah korong. Kunaon eta kadang-kadang mah ku media sosial. Barang bere ka fakir miskin, nu miskin dipoto asupkeun kana Facebook, alhamdulillah parantos santunan. Sarua we harta beak amal lain halur odok tahajud otw tahajud riweuh sakedeung deui Ramadan datang 2 poe tarawehan mau kena anyar di pangpang alhamdulillah taraweh kedua lancar katilu kaopat da eueuh ti masjid si eta naon nu kieu ria Pak cing atuh agama teh da lain alat permainan mata konsep nu ngaran hirup gerak omean tah hate sabab ibu hayang geulis awak babari di lipstik di wedak nu hese mah amis budi teu saeutik wedak kanal bibir beureum haseum pamatuk di karukut nah batur bakal nanya harga wedakna moal batur bakal nanya harga lipstikna moal tapi batur bakal ajrih lantaran nembongkeun sifat akhlakna tuh bener ya ayeuna awak ngahiji nah ngahiji jeung hatena teuing loba jalma ngahiji awak tapi hate teu ngahiji ieu ge ya ibu ngahiji awak tapi hate mah wallahu alam bubar pangajian tiung nyengsol batur jadi omong berarti awak ngareneng hate mah keur ngacacang neangan kagorengan Pak heeh Bapak di masjid ngareneng kade ulah sakadar awakna kudu bareng jeung hatena teu saeutik awak ngareneng hate teu ngareneng bubar ti masjid wani ngomongkeun salat batur tadi ngacana urang salat jeung utek-utekan berarti si eta sapanjang salat neuleuh si itu padahal urusan naon jeung ibadah batur ibadah urang oge omeaneun di mana aya manusia jiga malaikat Allah mang matak lalakon kahirupan teh di dinya tempatna dua nu kuring-kuringan di jero kurung teh lain sakadar korong tapi karung saha karung tuh Pak Camat Pak Kades Pak Dewan Ustad teteh karung matak lamun kuring disebut hei Ustad karung moal kasihkeun berarti ibu runtahna palebah mana Pak Kades disebut karung ieu na ari ibu basa Pak Kades nyalon pencalonan Kades ngakunya nyaroblos kabeh ka Pak Kades cirian Pak Kades
Gening ieu pakades geus jadi diulem ku urang dia datang muningan ka urang teh sudi najis nyoblos ke henteu berarti ieu teh karung nu deog nu sengkong nu bodoh nu boloho nu ecrek nu teu ecrek nu hiji nu rujiteun ceuk pakades kami kadesna maka rakyat nu teu nyoblos rakyat kami nu nyoblos ke rakyat kami. Inilah sosok pejabat anu bener-bener murni hatena. Entong sok pilihan hirup lamun kuring jadi kades bantuan moal dibikeun ka nu teu nyoblos teh ciria. Tapi geuning ieu pakades henteu pan karung nu deog nu sengkong nu bodoh nu boloho nu ecrek nu teu ecrek nu kitu nu kieu mangsa bodoh pakades da geus jadi anger rakyat kuring. Inilah sosok pejabat kudu kitu kabeh jelema atuh. Tuh ustad ge sarua karung nu resepeun pek oncoran nu ngewaeun ge paduli oncoran naha kadar eta dipika resep mangsa bodoh kadar eta dipika ngewa teu nanaon da gumantung hatena masing-masing. Aya jelema resep alus hatena kalipudan ku karesep ngan lamun aya jelema nu ngewa boga masalah naon ibu jeung urang panggih ge karek ayeuna. Bener ya Pak? Tuh Bapak Dewan sarua karung wadarun tah Pak. Nah sabab nu ngaran hirup moal mungkin disebut pinter lamun eueuh nu bodoh, moal mungkin disebut beunghar lamun eueuh nu miskin, moal mungkin disebut pejabat lamun eueuh rakyat. Matak hakikat hirup bersyukur jelema pinter, oncoran jelema bodoh. Tandana jelema pinter bersyukur ka Allah ku cara ngoncoran jelema bodohna. Tapi kenyataan geus pinter, masanten luhur, sakola luhur, gelar di mana-mana, tapi ngadon ngaledek jelema bodoh, deuk ngaledekna teu kudu sakola luhur ka modal-modal beak, deuk ngahina mah teu sakola ge bisa. Moal mungkin disebut beunghar lamun eueuh si miskin, matak jelema beunghar kudu loba tawadu kana kahirupan si miskin. Nah, Bandungan hirup si miskin jasana gede, ayo nu maot pangeulan nyokot pacul nyieun kuburan, ayo nu maot pasaran ku si miskin gung-uguna, aya nu maot tahlil si miskin 100 poe tara eureun, matak lamun aya di dieu jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik, maot si eta bikeun paculna jug nyieun kuburan sorangan, tuh aya pasaran bubug ku sorangan, eueuh nu nyolatan solatan ku sorangan, teu bisa eueuh nu nganteur juga acrok-acrokan ka kuburan sorangan, manusa keukeuh butuh ku batur matak tong so ieu teuing dina hirup. Sehingga Pak Kades kudu loba nuhun ka rakyat, da teu dicoblos ku rakyat lebih jadi RT acan anjir ah. Bapak Dewan sarua kudu loba nuhun ka rakyat, eureun rakyat tong nyoblos jadi moal. Heuh matakna geus jaradi teh turun atuh euy ka rakyat lain ceceng we na kursi. Ustad ge sarua ah. Ustad getong olo-olo teuing hirup. Nah, jadi ustad lamun aya nu manggil, lamun aya nu ngangap, lamun aya mustamian, juk ibu bubar na urang rek ngomong jeung temok. Matak ustad nu bener mah kudu loba nuhun ka batur nuhun ibu parantos sumping, parantos dongkap ka ieu tempat ku pangangkirna Bapak Dewan sehingga ibu hadir ngahadirkeun kuring nuhun. Ceuk ibu teh naha ustad pahili, kuduna ge ibu nuhun ka ustad lain. Kuring mah tong dinuhunkeun, hiji diulem, dua dibayar. Nu kudu nuhun mah kuring Pak, ka Bapak Camat, ka Pak Kades, ka Bapak Dewan, Pak MUI nuhun, Bapak MUI nuhun ibu. Nah juk bubar kabeh, na urang rek cobrok sorangan. Nu gelo lain. Matak nu ngaran hirup ulah coba-coba lalajo cangkang, tapi kudu tepung jeung eusi tina eta cangkang. Cicing. Ya ibu dijilbab hampura, ieu mah syariat. Batur ge bisaeun mata geus dijilbab tong babel teuing kanu teu dijilbab. Komo nyebut kafir murtad bolong kordan mah ulah bisi nyeurin hate. Nah, jilbab ieu mah batur ge bisa, handapna malah 1000 luhurna 45. Nah ustad apal kuring sok ceramah Idul Fitri, kuring-kuring ceramah ibu-ibu sakadang bujrud ngomongkeun tiung anyar. Sabaraha cenah tiung maneh malas, nu maneh 45, ceuk nu hareup nu abdi 100 salawe, kumaha ceuk nu tukang pan meunang nganyuk ti urang. Nya naon atuh jilbab secara hakikat sok syariatna pake ku ibu tapi hakikatna kudu bareng jeung hatena gerabunian socana gerabunian ceulina gerabunian bibirna geuning teu saeutik kajadian jilbab badag gaguyupuk kana gosip dungdak dengdek jilbab gede papolotot ka salaki jilbab badag teu kaur batur nyeun kasalahan bibir ngomongkeun ka goreng patutan batur di mana eta jilbabna Pak. Jadi karena bapak-bapak bari ngarenet ka tukang itu ceramah teh satuju bari kieu lebok tah. Bapak ge sarua.
Bapak di kopiah pek tuluykeun Pak ulah nurutan jiga kuring tong bisi teu kuat mental ngaran-ngaran ustad begininya disambut lagi hade gini guru jeung sumping al mukarrom coba ka urang anjir hare-hare tah bisi bapak teu kuat dihare-harekeun ari abdi mah geus biasa bae we sok bapak tuluykeun di kopiah tuluykeun di udeng tuluykeun di gamis pek Pak abdi moal saban geureuh ngan urang bawa hakikatna bapak di kopiah munian sirah aya tugas penting sabenerna geura bunian eusi sirah nah hak nu dina luhur di kopiah tapi parasea berarti sirah di bunian eusi sirah henteu di bunian nah well pokoknya malah cicing ya sadeo atuh da matakna hirup potong loba nyalakeun batur urang oge loba keneh kasalahan batan batur dah hirup Pak azwaj papasangan bener salah daya kedul alus goreng lalaki awewe sarua Pak eta teh perkara teh lain nu batur nu urang bener salah ustad osok bener keur ngeureuyeuh ustad osok salah pangminengna bisi di dia ustad ulah kasiniran sok we aku pangminengna rakyat mah teu apaleun dalil tahajud dina teu tahajud moal dosa da teu nyaho coba ustad arapal tahajud geuning mah lolor kau mau nerangkeun sodako mau berarti era innamal sodaqata lil fuqara sarodako yen sodako teh hiji mah rezeki nu geus aya dua ngulum rezeki nu can aya tong keung ibu sangsara lantaran sodako bisa ngomong kitu mah palebah sodako mah rada hese poe ieu ge kuring lain sodako Pak naon atuh ngadudut ladang sodako ti Pak Haji eta ge lamun deh atuh lamun Allah ada diikhlaskeun we heeh nya apan kata beres ceramah teh bakal aya nu ngudag teuing saha ngan biasana teu batur kitu ngan lamun di dieu teu kitu ye kuat emung akur jeung batur bari sasalaman geuning ustad cenah punten we ieu mah sodakohna kagegelanana heeh deuk ditambah ku kuring nya heueuh da butuh atuh kumaha tuh dalil sedekah nu tadi teuing Pak matak hakikatna urang ustad hanya disebut urang alus hanya disebut urang hade hanya disebut urang soleh hanya disebut geura buktikeun lamun ibu disebut soleh mana bukti kasolehanana geura buktikeun lamun bapak jujur mana bukti kajujuranana matak teu meunang nyebutkeun wadul ka batur awak urang ge can karuhan sabenerna keur cicing dina kagedebulan sadeo atuh nya teu kudu riweuh hirup mah bener salah milik urang alus kadul milik urang daek kadul milik urang matak bapak geus daek ka masjid geus we cukup keur bapak teu kudu ngageunggeurkeun jelema kaluud naha setan mah da pinter atuh nu ngedul digoda ku ngedulna nu daek ge digoda ku riana di mana Mang masjid atuh teu jiga maneh kos nu hirup rek 1000 tahun kumaha cek itu pan ayeuna maneh ka masjid baheula mah gapleh pan jeung aing bener ya tuh situ percaya ayeuna ibu daraek pangaosan teh ayeuna sok saha bareto ibu keur umur 8 tahun beh barada gongna beak ti karep apal tina kiceupna ge dititah ku kolot osok ngagugu nyai pangmecatankeun tongong osok ngagugu nya cek urang oge nyai pangurutkeun suku osok ngagugu ayeuna ibu boga budak titah ku ibu budak ibu nyai pangmencetankeun tongong kumaha jawaban budak ibu ayeuna heuh akur geuning eta mata keheulaanan ieu panon dipake nempo batur sabenerna awak urang ge tempoeun Pak nyaan pek kunaon atuh di Indonesia loba pisan perbedaan wajar dek orang NU silahkan dek Persis pek dek Jamaah Tabligh mangga dek Muhammadiyah terserah nu penting masuk ari ibadah sing nyaan du basar hate ulah ari ibadah dipigawe ai hate rumetna beak ti karep naon bedana eujeung kadongdong hirup anu bener cenah Pak heueuh atuh da nah atuh beda wajar ini Indonesia jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi maksudnya Islam nu urang tembongkeun budaya ge budaya urang di Arab ngong adan langsung komat meujeuh jam 5 jelema disiplin geus di masjid kabeh cobaan nya ge di Pamengpeuk Garut teu percaya urang
sok cobaan di masjid ngong adan langsung komat, nu adan eta komat eta, imam eta, makmum eta, wiridan eta, ngadoa eta, balik si eta, nu kukulu nu ge si eta keneh. Matak lahirlah orang NU nyiptakeun metodologi studi Islam, metode pikeun Islam. Tuh di masjid pupujian, ieu teh ngolo. Aki-aki geuning di masjid teh ali ngomat. Muslimat. Ayo orang berjalan damik na butut maaf salat subuh ayat setengah genap maghrib. Nah kuring nyari tekan aki-aki lamun eueuh pasantren budak ngora bisa jadi geus ingkah di masjid matak gedekeun pasantren ieu ku budak ibu tong make jeung pasantren ka Bandung tong make jeung ka Tasik tong make jeung ka Suralaya tong make jeung ka nu jauh deuk pasantren di urang aya gedekeun ku bangsa urang ta eta wujud bentuk mah ye lamun urang dieu hayang maju tangtukeun pejabat di bangsa urang anu urang keur urang ku urang naon urang Jakarta nyalon beti coblos hah pada mere duit gede gitu bener kan Pak mengpeng ayah bapak dewan dua lur dalam kuring jadi orang dema ada kurang dicoblos dibawa keluarga KB cenah nyoblos dua dewan kan aya orang lain orang dia matak ieu keur bapak-bapak ibu-ibu tangtukeun tah keur pidewan teh urang dieu entong make jeung nempo partaina tong make jeung nempo lain-lainna tempo mereka urang dieu urang nu kudu ngajadikeun engkena ge geus jadi ge nyaana bakal ka urang teu mungkin ka urang Cimaung mang ngalamun bapak dewan deuk nyaah dikampanyekeun kieu bere ayeuna urang Cimaung nya tuh kunaon Pak nyimpulkeun aki-aki poe ayeuna teh alah budak ngora boro-boro mah dititah ngaji boro-boro dititah salat dititah ngumah wadah geus hese lamun kitu mah hari ibu kakara dipoto jeung kolotna sayang mana ngumah wadah ge cadu ngararaku ceuk neng ongko sayang mama nyeuseul ge ku kolot mana nu sayang mama teh kamuflase pisan hirup teh heeh nya nu takbiran sakedeung deui Bandungan ku ibu teuing kamarana budak ngora aya lain pasantren sok hayang seuri gitu tadi masjid teh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilah ai napas ponok ai eta panjang keneh atuh langsung make panyambung eta ha illallah matakna generasi muda pasantren keun di ieu tempat gedena ieu pasantren kuring yakin ku urang dieu teu mungkin ku bangsa luar termasuk ustad mang tong dihormat ustad nu jauh tong dihormat ustad nu ieu Cimaung teu kudu dihormat nu kudu dihormat mah ustad nu deukeut nah kuring mah datang ka dieu ge cik kuring diulem nah mungkin lamun teu diulem kuring datang ka dieu deuk naon mau ugi henteu tapi ustad nu deukeut Pak tahlil ustad nu deukeut sholawat ustad nu deukeut rutinan ustad nu deukeut ibu maot nu mulasara ustad nu deukeut sabenerna al mukarramah tah ustad nu deukeut ai urang yey ka ustad teh kuat ngaledekna bebeakan sedil anjir saha cing teh bu nu ngaosna ustad kukut kuat dianggap anak me ustad matak urang dieu bapak-bapak entong suntangan ka kuring entong salah gede teh Pak komo bapak-bapak usia nage leuwih ti kuring solongkrong suntangan ka kuring nolak kuring kudu nage kuring ka bapak kuring budak ngora umur 38 bapak 50 kantenan bapak MUI kantenan bapak dewan leuwih ti kuring artinya budak ngora ka kolot lain kolot ka budak ngora sing ngikir atuh ilmu teh pake ku adab aral anjir lara sepuh mangsa bodoh cek bapak jang da akamat teu masantren kuring nu ngahargaan masantrenna jang da bapak mah tara ceramah kuring mau ngahargaan sok ceramahna jang da bapak mah teu apal sapinah jurumiyah sulam taufik tijan mangsa bodoh tapi bapak boga pengalaman hirupna anu perlu ku kuring dipenta pengalaman hirupna maka kuring nu kudu suntangan ka bapak teh tah darengekeun santri sia teh tapi bener kan Pak matak mengeus lah entong make suntangan ka abdi entong teu boga naon-naon jalma nu sarupa kitu iwal teh cicing dina kailmuan sok ari tukang dagang matak jeung daek neangan naon Bu matak dagang ge neangan untung
tukang tani neangan hasil. Ari bapak ibu pengajian ka dieu neangan naon? Habis pincuk. Gening teu dibere mah anger sok ngomong balik. Hanas datangnya hareudang, bari candahar da rusuh. Terus mah kambuh, da eta atuh Pak Haji makot barang bere pisan. Lain menang ilmu ngadon ngomongkeun batur. Mun bener ibu hayang neangan ilmu enteng teu kudu riweuh-riweuh. Enteng hayang menang ilmu. Bener Pak, al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Nah bener urang geus kaoncoran ku ilmu urang, sok ngaku Pak. Bapak gaduh ilmu, kuring gaduh ilmu, akang gaduh ilmu, ibu boga ilmu, geus kaoncoran acan awak urang ku ilmu urang. Jawabanana acan, kabeh apal ilmu tahajud. Nah unggal peuting malolor wae. Kabeh apal ilmu sodako, yatim diantep, fakir miskin teu kabelaan. Mana atuh ilmu teh lur? Ngomong kieu budak SD ge bisaeun. Heeh ya. Tuh, ibu taboga ilmu teu meunang buat baeud ka salaki. Dah. Leutik duit mah urang ge apal tina kiceupna ieu. Nepi ka dibere duit 50 teh beng, nah kana naon. Pan urang apal kudu hormat ka saluhureun, kudu nyaah ka sahanapeun. Berarti lamun pelebah ieu nu disebut saluhureun bapak-bapak, artina kuring nu kudu minta ilmu ka bapak. Lain bapak ka kuring. Salah gede tuh. Budak ngora dianggap teuing lah. Tuh, mata sumber ilmu mah babari. Lamun ibu hayang menang ilmu enteng, kosongkeun panon, kosongkeun ceuli, kosongkeun hate. Jelema nu kosong ceulina mung du ngadenge salian ti ilmu. Jelema nu kosong panona mung tempat tempo salian ti ilmu. Jelema nu kosong hatena mung nampa salian ti ilmu. Gerayu urang hirup ti sing dina kakosongan. Jelema nu kosong boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri. Anjing sekalipun bakal bisa mere oncor ilmu sakadar eukeur jelema anu kosong hatena. Lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu, ngadenge ceramah kieu bakal eah-eahan hatena. Naha ngeluh. Budak kitu dianggap, ceramah kitu dianggap aing ge bisa. Nama ge jeung nitah urang atuh sejauh-jauh lain ku bobongok sia teuing. Yo urang kosong. Jelema nu kosong boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, boro-boro ti ajengan, boro-boro tina Quran, boro-boro tina hadis. Anjing sekalipun asal bapak kosong hate bisa jadi anjing oncor ilmu pikeun bapak. Kata kuring di lemur anu mira anjing tara dicarekan nu miarana ge batur, nu maraban batur, nah bagi dicarekan ku urang. Teu urusan. Malah tiap deuk ceramah panggil jeung anjing eta, punten we cinta kalangkung pun guru. Ceuk tatangga teh rada gelo. Nah cing teh nyebut nu gelo, maknya cenah guruna anjing. Kali-kali mah Pak urang ku guru ka anjing geura sok. Palebah mana ku guru ka anjing? Sanajis-najisna baham anjing masih kini bisa dikumbah ku 7 kali kalau make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantol awak padeukeut, hate rujan saumur-umur. Cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur? Mata wayahna bubar ti dieu panggil jeung anjing, punten pun guru gitu. Ya, ti budak bapak, ti barudak, ti budak leutik, sok bu guru tong dicintrek-cintrek acan. Budak mijah di masjid, lambang bapak bareto, bapak maleuwih ti kitu keur tarawehan ge jujur we. Nepi ka dulag digorolongkeun geuning imam deui ka kadawat. Iya urang boga budak guru urang budak teh matak rasul mapa rasul ka budak teh suntangan ngahargaan kebersihan jiwana ngabersahan hebat dirina ngahargaan leutik dosana. Nah ari urang tara bisa nyokot pelajaran. Pak Camat gede jasana gede bisa jadi gede dosana. Pak Dewan gede jasana gede setiap nu gede mah ya dibalikeun oge bisa jadi gede dosana. Iya murang kali Pak naon dosana nyaan ya sagelut eta budak pacakar-cakaran cucut getihan tempo sajam pak kaleng-kaleng. Nah ari kolot 7 tahun Pak baeud-baeud saladar lur. Heuh berarti urang teh umur luhur awak badag ngan mental bolon. Lamun ustad jeung ustad sok pasea cing tong boboloneun teuing atuh hirup teh. Ewa 11 jeung 2 tilu teu angus. 11 2 tilu teu beres matak naon lamun hirup silih ajen kanu 11 mangga nu 2 tilu pek pigawe ku maneh urang pa adu-adu leungeun urang pa antai-antai panangan keren lamun Islam geus sarupa kitu.
ulah ini mah 11 beres 2-3 acan ngaliwat cenah geus yo tong sok kitu heeh nya tong sok kitu nu ngaran hirup batur usoli urang henteu atawa tibalik teu nanaon atuh meuni kudu riweuh wae entong ngarasa boga ku ilmu geus sok sabenerna jelema nu kosong dirina tina wujud tina bentuk bapa ge bisa jadi ilmu yeuh ieu rambut yeuh ieu halis yeuh ieu kumis eta teh ilmu palebah mana ilmu rob teh nu ngadidik nu ngatur nu miara mana bukti ibu dipiara ku Allah keur orok ibu teu buukan tapi ayeuna ibu buukan keur orok ibu halisan ngahalis teu manyangan seperti buuk ngan edasna jalma ayeuna sok karobah ka kawasan Allah sidik buuk geus alus sidik halis teu panjang dar dikerok ganti ku patlot akhirna balik pengajian bari lu atlet kesa ngoprot salaki masihaan naha leungit hiji halisna kobaya